Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puja sinarang puji hayu urang sanggakeun ka Allah anu maha suci. Sholawat miwasalam ay makrunan bita'di, mudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiahna tug dugikeun ka urang sadaya umat anu sami tunduk turut tumut kana ajaran mantena. Mudah-mudahan bil barkah ku pamuji sinarang sholawat anu neme urang sadayana ku Allah digolongkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu anu dimulyakeun ku Allah, sateu acana neraskeun kana pangaosan kumargi ieu teh masih suasana Idul Fitri, pribados sateu acana nyanggakeun silaturahim ka ibu sadayana. Nada hapunten lahir batin bilih aya tutur saur anu teu kaukur, reka bahasa anu pasalia, laku lampah anu kirang merenah. Mugia ibu sadaya tiasa luntur gali kersa ngahapunten, jembar manah ngabukakeun lawang pahampura anu saageng-ageungna kanggo pribados sakulawarga. Alhamdulillah wa syukrulillah kasolehan manah ibu sadaya kanggo ti pribados sayogi ti kamari sadiati ayeuna insyaallah bebas lir ibarat caang bulan 14. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu anu mulya, aritos lebaran teh biasana dibatur mah sok aya halal bihalal namina. Halal bihalal teh eta teh istilah urang Indonesia ibu sareng Malaysia, sanes istilah Arab ibu. Ari bahasana nama bahasa Arab. Ngelamun orang Arab ditaros ieu pasti orang Arab hulang-hulang seserian. Eta mah bahasa orang anu diarabkeun. Jadi hartosna teh silih halalkeun, silih bebaskeun. Diarabkeun we jadi halal bil halal. Da di Arab mah teu aya ieu. Ulah aya gantar kakaitan cenah nya, bilih anu ponok nyogok panjang nyugak cenah. Urang silih halalkeun. Tah eta teh disebut we halal bil halal. Lamun bahasa urang mah ibarat kieu ibu teh ngobrol jeung urang Jakarta misalkan. Ibu dari mana? Dari Cikamarang, Pak. Betul dari Cikamarang? Betul. Kebetulan saya juga punya saudara di Cikamarang. Namanya Asnaib. Cek orang Jakarta teh ibu kitu. Oh, cek ibu teh itu mah tetangga saya. Oh, tetangga ibu. Terus gimana keadaannya sekarang, sehat Asnaib? Sabab ibu jarang pendak sareng Asnaib bade ngawaler teh nyaho-nyaho acan, teu apal bahasa Indonesiana. Akhirna ibu teh ngarang we misalkeun, aduh, tidak tahu-tahu belum. Tidak tahu-tahu belum. Maksudna mah teu nyaho-nyaho acan. Pan urang Jakarta jadi seseriannya. Gitu. Jadi secara harfiah mah eta teh bahasa Indonesia ngeun diistilahkeun we istilah urang Sunda di Jakartakeun, jadi teu apaleun salaresna. Keur manya aya urang manyarios bahasa Indonesia sok pabeulit jadi pacampurnya. Geura cenah Dede kemana aja? Dicari sampai ku tatang koteteng gak ketemu-ketemu. Ternyata gok depaneun cenah. Maksudna mah dicari ke sana kemari tidak ketemu, gok teh depaneun, gok teh hareupeun maksudna mah. Saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Nyarios naon eta? Timimpi naik, ketika turun atau teu meunang tempat diuk we gitu. Apan cenah aya caritana tukang ojek. Maaf cenah Pak, saya mau ngojek. Ngojek kemana Dek? Mau ke air tidak berkutik cenah. Ngahulang pan tukang ojek di mana aya air tidak berkutik. Sing horeng teh Cinagen, cai cicing. Air tidak berkutik. Antos sok jadi kaditu kadieu nya. Tahu deh ibu inti nama halal bihalal teh nyata silaturahmi nepangkeun tali kawargian, mengkeutkeun tali kadeudeuh silaturahmi teh.
biasana diayakeun teh ba'da Idul Fitri. Aya we tradisi di urang nyaeta halal bihalal teh. Tadina waktos ieu pribados bade ngaguar saalit silaturahmi. Ari silaturahmi teh naon? Ari silah teh nepungkeun, ari rahmi teh tina rahim. Ari rahim teh kanyaah. Jadi silaturahmi teh nepangkeun kanyaah kadeudeuh. Pisaur Kangjeng Nabi, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimahu wa sholaha. Lamun terjemah bebas nama kieu, ari silaturahmi teh lain silih kirim ibu, sanes silih bales ku perkara dunia. Contohnya ceeueuy ngirim bakaka ka Ceiteung, ku Ceiteung dibales ku martabah. Tah eta mah sanes silaturahmi tapi silih kirim. Awon atuh cenah Jun ari kikituan. Henteu awon cek saha awon, malah eta janten ibadah sedekah nya dina Islam laras. Asal midamelna dina kaayaan ikhlas. Ngan intisari tina silaturahmi mah sanes eta. Silih kirim mah bagian tina silaturahmi ibu bagianana gitulah. Jiga leungeun meureunnya ari leungeun awak sanes, tapi leungeun bagian tina awak, sampean awak sanes, tapi sampean bagian tina awak. Lamun diartikeun silaturahmi ku silih kirim meureun kumaha nu teu gaduhnya bade ngirim naon coba, malah gara-gara teu gaduh teh sok era cenah nepungan dulur batur teh cenah da urangna ge teu ngirim teu naon cenah sok tara janten silaturahimna ge. Terus aya kalana sok kanu nanyung we daek datangna teh nya kanu keur aya da ngarep-ngarep tiudna, angpauna, THR-na gitu dah. Lamun keur miskin mah tara ngaku dulur pan. Geus beunghar we sok ngadarak sing torojo. Tah eta mah aya kahayangna. Sanes asli nu kitu mah nya. Nya ieu mah nyarioskeun anu aya di Amerika cenah kitu ibu. Keuna di dieu mah insyaallah moal. Pan ari jalmi mah da aya pasang surutna, ayeuna maju, enjing mundur kitu nya. Aya saatna untung, saatna rugi, saatna sehat, saatna teu damang gitu. Matak ulah sok balaga meureun nuju maju teh. Lamun ceuk Sahrini mah mundur-mundur cantik, nya maju-maju cantik gitu. Tah eta mah Sahrini eta. Jadi jalmi mah aya maju, aya mundur gitu. Aya pasang surutna. Mata panginten urang ulah sok totoroso ngagung-ngagung kanu keur di luhur, biasa wae. Anu ngabentenkeun urang di payunan Allah mah katakwaan sareng kasolehanan. Matakna bahaya ibu lamun silaturahmi karena keur nanyungna bangkrut we dulurna da mung mangihan tah. Geuning aya hariringna mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman memang susah apabila untuk teman duka. Lamun dihariringkeun mah geunaheun ngeun hawatos pribados teh geunaheun sorana. Keur suka bunga masing kurunyung jalmi teh keur susah wae teu ngelol hiji-hiji acan pan kitu. Matak pantes saur Kangjeng Rasul walakinnal wasil alladzi idza qati'at rahimahu wa sholaha. Silaturahmi teh nyaeta di mana batur megatkeun silaturahmi urang nyambungkeun deui. Batur baeud urang gumujeng kitu meureun ibu contohna. Batur balaga congkak sombong urang mah hanap asor. Batur ambek urang nyaah gitu. Beungkeut deui uhuwah urangna, beungkeut deui dina hiji kanyaah. Ta eta silaturahmi. Janten duduluran babarayaan anu tadina hampir pegat disambung deui ku cara-cara anu sae anu model bieu kitu. Daya wae atuh masalah sareng dulur baraya teh nya ibu wajar. Dari piring paket rok mah tara jeung kentengnya. Pasti piring jeung gelah jeung senok gitu. Da tara aya piring jeung tiang listrik gitu jarang. Ngan lamun tos paket rok eta piring jeung gelas buburu rapihkeun deui ulah dibebeutkeun tapi kaancur meureun nya. Tah duduluran ge kitu lamun aya masalah teh buburu sambungkeun deui ku silaturahmi ameh jadi beres roe deui. Matak diajar silaturahmi mah tong waka jeung anu tebih ibu, tapi sareng nu caket we heula. Ibu jeung bapak nganggo silaturahmi. Nepungkeun kadeudeuh kanyaah. Mata Kangjeng Rasul mah manggil ka bojoge ka Siti Aisyah, ya Humairo. Pan Siti Aisyah mah putih kemerah-merahan pipina teh. Ari urang kumaha cenah lamun geuneuk? Atuh ai geuneuk mah tong ya Humairo. Ya Humaireng. Janten caroge cenderang istri teh kedah
sambungkeun silaturahmi na nyapan aritos umuran mah ibunya sok rada halamarnya sok diajar tepungkeun deui rasa kadeudeuh teh jika panganten anyar ya baheula kitu pan ari panganten anyar mah pan pageye-geye ka mamana oge nya tapi kan nyarios oge dicadel-cadel geuning panganten anyar mah gedeblug labu aduh eubis cenah tuh eubis nyebut eubis uah cenah uah gugah ge nyebut uah tuh dicadel-cadel celekuk teh hitut neng entit entutnya abi mah entit entut cenah kitu nya bakating panganten anyar mah da kitu sono kumaha ari tos belasan tahun puluhan tahun wah geus mulai eta bapak sia maneh inung sia biasana pageye-geye tah ayeuna mah geus 200 meter jarakna teh jeung si bapaknya bapak antosan tuturkeun goya-goyo cenah tuh Allahu akbar teh ka kitu gablug teh bapak eubis nyungsep cenah di dinya aing mare kawin deui cenah tuh tapi ka kitu eta cobanya Kangjeng Rasul mah ibu beuki sepuh teh beuki romantis sareng Siti Aisyah teh ibu nyontoan ka urang eta teh anu ngaranna romantis mah lain panganten anyar wae sok sanaos tos sepuh oge romantis dijaga jadi harmonis mah diciptakeun ibu diciptakeun diayakeun ku urang ku bahasa anu sae aya heureuyna ibu di bumi teh kedah aya heureuy jeung bapak teh nya aya suasana baruna ibu jeung caroge teh misil ibunya piknik ibu teh ka genteng duaan gitu teh naon di aya-aya ku urang teh sur ibu teh cenah ujang neng mama marek pikniknya ka laut sakalian tapakur jeung tadabur alam cek budak teh arek jeung saha cenah mama ka dituna arek jeung bapa duaan nah teu ngajak neng pan butuh heula duaan mamah teh cenah kitu kumaha cek barudak teh cie teu nya di dinya kene entos romantis jadi harmonisasi keluarga na diciptakeun ibu kedah heureuy di keluarga teh kedah ocon cek barudak mah ulah tegang wae nya misalkan ieu urang contohkeun caroge capek misalkan ti padamelan ibu mangga pak calik heula cek ibu teh istirahat heula bari dipencetan ku ibu teh cek ibu teh hoyong teh tubruk heula atawa nubruk teteh heula gitu wah cek si ibu sok heureuy wae sore si bapak teh nyakeun we teh tubruk heula bade anu amis bade anu tawar anu tawar we cek bapak teh nah teu nu amis apan manisnya sudah ada di ibu tuh nya jadi kedah heureuy kedah aya heureuy lain ieu mah jeung caroge teh tegang wae nya lain ieu mah caroge ti padamelan hayang naon nenangkeun diri ka bumi teh dari padamelan seueur masalah jeung babaturan koslet klesnya kitu kudunungan dicarekan datang ka bumi teh istri kalah rungsingnya assalamualaikum kumsalam bapak hayang apal teu pas bapak damel mama mah kakeureut si emak dilodok entong si bapak kasetrum nagih kata tangga teu mayar-mayar atuh caroge teh lain kalah jadi tenang kalah jadi stres atuh diajar urang teh ngabungahkeun caroge saur Kangjeng Rasul inna zorta ilaiha sarrotka jadi surga ibu mah cekap ku ngabungahkeun caroge we heulaanan kitu sabab eta teh bakal ngaeratkeun tali kanyaah di rumah tangga nyatu dari ngeskolot mah boro-boro bisa kitu jang eta mah teori nya ai Kangjeng Rasul tadi nyontoanan aku maha romantisna sareng Siti Aisyah teh emang yuswa sabaraha Kangjeng Rasul ibu ti yuswa awal pernikahan dugi ka pupusna dugi ka sepuh ge anger romantis gitu jadi romantis mah diciptakeun ku urang tiasa dugi ka sepuh oge tak ieu diajar nyambungkeun ka nyaah ibu dikawitan di kulawarga we heula nah cenah kedah dikawitan kitu sabab pidawa Allah ibu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin geura paboro-boro anjeun sadayana kana ampunan jeung surga Allah anu luasna eta surga teh meliputi luas bumi jeung langit ta eta teh disayogikeun pikeun jalmi anu takwa nu kumaha cenah ciri jalmi takwa teh hiji cek eta ayat jalmi anu takwa teh nyaeta jalma anu daek mere maweh waktu lapang jeung sempit waktu aya jeung teu aya kumaha cenah ari mere maweh dina waktu teu aya da mere maweh mah sanes ku aya jeung teu ayana nya ibu tapi urusan
urusan hate pantes alit jalma nu sagala aya tapi masih pelitnya koret kadekut keked mengkene buntut kasir 7 meter cek saharukan mah mereket jahe merege hese pana aya carita anu beunghar tiap ngisi koropakna teh belentrang cenah kitu misalkan duit 250.000 500 dan asupnana teh anu ngabelentrang berarti anu 500 padahal panto di imahna mah 7 cm eta teh ibu pana aya urang mah panto teh 3 cm daun panto teh nya pas ditutupkeun teh cenah gableg cenah ari dibukakeun engselna karatan koret cenah kitu teu era ku panto amung gableg amung koret cenah kitu padahal sur Kanjeng Rasul al bakhil aduwullah walau kana abida jalma pedit eta teh saturuna Allah sok sanajan tukang ibadah jadi teu kaasup ibadah sae lamun masih kene al bakhil mah pedit teh ya janten euy deui anu kahiji jalmi anu bakal kenging magfirah sinar surga Allah teh nyaeta jalmi anu berehan resep barang bere dina kaayaan aya atawa teu aya matak mudah-mudahan we urang mah sadayana sing dibeungharkeun nya amin minimal atuh beunghar ku hate ibunya sabab beunghar hate mah bakal berehan ka ditu nya beunghar hate ge ari teu beunghar hate mah pan tadi kitu nya jadi kopet buntut kasir 7 meter dahar oge jeung goreng peda we bari diinyukan geuningan cenah sugan mahi samingweun cenah tapi ka kitu eta nya nyiksa diri Allahu akbar ku banding ku koret ku Allah ge dimusuhan walau kana abida aku maha ari sodakoh dina waktu sempit teh mere naon cenah euceuk ieu ari keur sempit kieu keur teu aya ibu Islam mah teu nyempitkeun sodakoh jadi harti sodakoh teh sanes harta wungkul apa cek pribados ge gumujeng ka batur ge jadi ibadah ku gumujeng we urang teh jadi ibadah walau anta kibhi wajhin torik mun pendak jeung jalmi teh di jalan someah dareh deh eta teh sodako asalna misalkan contoh ibunya urang teh teraos manah torojo we aya jalmi anu biar marah mai bari someah dareh deh da kaubaran atuh hate anu nuju teraos teh kitu ta eta sodako aya dina carita mah geuningan anu salah ngartikeun tabasumu sodakotun teh ibu aya aki-aki tiap kenceleng ngaliwat ka hareupeunana serengeh eta aki-aki teh seuri ngaliwat deui serengeh deui cenah aki-aki seuri tuluy we seserengehan ngaliwat kenceleng cek babaturana teh kunaon cenah si aki mesang nyerengeh wae tiap liwat kenceleng ditepak cenah aki kunaon aki teh mesang nyerengeh wae tiap liwat kenceleng cenah ujang pat cek kiai oge tabasumu sodakotun nyerengeh teh sodakoh cenah kitu atuh ping pirining aki teh boga duit atuh nyerengeh we cenah kana kotak amal gagal paham eta si akinya meureun lamun kitu mah sararea oge babari tinggal nyerengeh we kana kotak amal pas dibuka ku DKM teh kabayang sing serengeh di jero kitu lain kitu lain kana kai nya tapi kajalmi keun we di kieu-kieu teh ameh teu moyeng teuing ibunya janten kangge urang anu kirang ku pangaboga anu kirang aya kirang gaduh sok sedekah mah sesuai kemampuan urang anu aya senyum pan aya baheula gini senyumlah untuk semua orang gitu nih jadi harus senyum urang teh ulah baud bang kenu samutut haseum wae kurma ieu mah miskin bang kenu baud kurawed haseum hirup deui ti meuni teu aya tulunganeunna nya gumujeng we gumujeng insyaallah ta eta janten ibadah latihan dina cermin ibu dan gumujeng jeung bear marah mai mah pada melan rarai ibu da teu hese latih ke dina cermin teh urang sok tengali geurah pas urang gumujeng jeung urang baeud mana anu karasa raosna dina manah urang nya pasti gumujeng urangnya sabalikna lamun urang baeud da karasana ge teu geunah kana hate urangna ku urang teu raos komo deui ku batur kitu nya mata ulah heran we lamun urang biar marah mai bakal seueur rezekina ibu kunaon sabab da seueur anu mika nyaahna ge lamun jelema geus mika nyaah da teu nyaah atuh ngagolosorkeun rezeki oge nya anu kadua anu kenging ampunan jeung kenging surga Allah teh nyaeta wal kadhiminal ghaid jalma anu bisa nahan kana amek ari ibu gaduh amek henteu gaduh sararea oge pribados mah komo nya komo budak keneh kieu mah da eta mah ka amek
sagala hayang ngahuapkeun ningali asbak oge ningali gelas hayang ngerekep lamun keur amek mada nya kitu ka amek mah aya wae sadayana nya berarti urang teh normal ibu maknya jalma teu boga ka amek ngeun saur Al-Qur'an jalma anu hade mah lain jalma anu teu boga ka amek tapi jalma anu mampu nahan amek dina nalika aya ka amek matak saur Kangjeng Rasul mun anjeun ngamek keur nangtung pek diuk lamun anjeun ngamek keur diuk pek ngagoler gitu lamun anjeun masih kene amek dina ngagoler canak cai wudu jadi dipiwarang wudu ku Kangjeng Rasul matak saur hadis anu tadi laisa sadidu bisur'ah innamas sadidu alladzina yamlikuna nafsahu indal godom jadi jalma anu gagah mah ibu lain anu otot kawat tulang taleng anu beheung beton urat kabel beungeut asbes sanes tapi ka dugdek jeung batur gelut sanes anu gagah mah nyaeta anu bisa ngendalikeun dirina nalika aya ka amek pan cariosna Sayyidina Abu Bakar sareng Kangjeng Rasul ibu tiba-tiba torojo aya jelema kafir nyarek ka Sayyidina Abu Bakar nyarekna anu lak-lakan dasar bu anu teu eulem-eulem eta nyarekna Sayyidina Abu Bakar teh calik we ibu bari tungkul teras Kangjeng Rasul teh ningali sikap Sayyidina Abu Bakar kitu teh anjeunna gumujeng ibu lami-lami meureun teu kiat Sayyidina Abu Bakar teh nya ngajurung kunung weh kitu tah Malik arek ngabales ka eta jelema kafir tah Kangjeng Rasul anu tadina gumujeng janten ngaleos we ibu diudag ku Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah kunaon salira bet mios saru Kangjeng keur anjeun tadi ngeluh nahan ka amek kuring ngarasa bungah sabab malaikat ngariung anjeun malaikat sareuri ka anjeun maka kami ge seuri saur Kangjeng Rasul tapi begitu anjeun ngabales ku ka amek deui maka malaikat ting ngaleos nya kuring ge nuturkeun we kitu jadi Kangjeng Rasul ge ngaleos nalika Abu Bakar Malik amek kitu tuh mata urang teh sing kiat nya nahan ka amek teh ta eta anu kaduana urang nahan ka amek anu katiluna hiji deui ibu jalmi anu bakal kenging ampunan jeung surga Allah teh nyaeta wal afina anin nas nyaeta anu daek ngahampura ka batur pada melan berat ngahampura batur teh nya da teu salit panangan patale parema tapi hate patojainya hate paing-aing gitu tah sabuhum jami'a wa qulubum satta awakna siga ngahiji patale paleungeun tapi hatena aing-aingan biasana hate hasad anu kitu teh ibu cek urang mah hasud anu hese hadena jeung jelema teh ari boga panyakit hasud mah ibu tatangga meuli motor urang teu geunah molornya gitu batur meuli parabola urang meuli paramek darieut batur meuli kulkas urang paranas tiris tatangga naik pangkat urang naik tensi tuh nya tatangga nyeun rumah mewah urang kalah kajadi ka rumah sakit tuh rugi pisan hirup kitunya batur bunga urang sangsara kumaha ye teh meni alim abdi mes sing ditebihkeun urangnya ibunya amin ada STU atuh STU terang teu STU sengsara tiada ujung atawa DTA cek barudak mah derita tiada akhir cenah eta teh sasalaman lebaran ge da leungeun wungkul ari kitu mah nya ari hate kurawet jeung amek mah padahal batur mah bungah ka ditu adalah meni rugi eta hate sangsara ta ibu janten silaturahmi mah urang teh karena Allah bade kumaha wae kayaan urang kumaha wae kayaan batur urang teh mentingkeun we kana silaturahmi mah kitu sana silaturahmi anu pangasaeunana mah batur baeud urang bear marah mai batur ngajauhan urang nyaketan batur mutuskeun urang ngahubungkeun batur ngajak papasean urang mah ngajak duduluran gitu we eta salasna puncak tina silaturahmi mah tajal minu kitu nyata jalmi anu bakal kenging kaistimewaan ti Allah hatena salamet jeung bahagia sabab cilik putih cerak herang hatena bisanya kasing sahabae puncakna bakal kenging ampunan jeung surga Allah mugia ieu urang sadayana tiasa ngamalkeun nanya ibu amin ya Allah ya rabbal alamin laresna murni lungsur ti Allah lepatna murni tina kabodohan pribados kala yang ditutup ku doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.